أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Eta nu dimenangkeun. Nu tadi malah melet rekat. Menang teu? Kumaha teh rekatna? Dilihat dina segi fiil, fa'il, maf'ul. Fiil pagawean. Ieu urang nyajelaskeun. Tarekat teh melet teh meunang tawan teu. Maka ditinggal tina 3 faktor. Hiji, fiil, fa'il, maf'ul. Sarua, pelet dagang ge sarua supaya loba hayang loba naon? Meuli. Menang teu? Maka ditinggal tina 3 tauhid mah lamun lulus 3 menang. Teu lulus 3 teu menang. Fiil pagaweanana. Alus teu nu ngagaweanana. Nu ngagaweanana ahli musyrikin tawatara ibadah, berarti geus coplok tah fiilna. 2 maf'ul tujuanana. Jadi balikan deui bener. Hiji fiil teh pagawean. Pagawean teh naha tina Quran atau aya hadisna. Kembali deui pan nu katupang aya sihir. Aya sihir wipik, ilasmat, sihir nasiro dan sejabana. Aya 10 sihir teh. Lamun tina Quran, tina hadis dan sebagainya berarti lulus ta pagaweanana. 2 fa'il nu bigawena. Salatana nu bigawena. Nu merena salatana. Betara sokok ta fa'ilna. Nomor 3 tujuan anak maf'ul. Jadi tadi mah lamun melet hayang nyiksa batur jadi teu meunang kan. Sanajan Quran nu dibacana, hade nu migaweana ge sok salat nganjang nyiksa batur jadi haram. Dolim.